Ayanu masih ulama kana acara nikahan ditinggal dina serata geuning nikahan sang mantan. Duh bingung namana abdi mun hadir teh pasti nyeri. Sanu teu kuat diri ningal mantan didampingi, sebab anjeunna nu pernah hadir dina jeromana silih ngancingkeun kanyaan nu janji moal papisah. Tapi harita buktina malah abdi nu sulaya rumaos asa berdosa ka anjeunna nu dicinta. Rasanya ati harita kangge abdi ti anjeunna diputuskeun ku bahasa dasar pengkhianat cinta. Rumaos abdi harita midua cinta anjeunna abdi poe ku gogoda akhirna tega mendua. Abdi teh kedah kumaha nyanda kaputusanana mun angkat pastina langsa teu angkat bakal dicela.